Woi, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nuna hibur. Dulur-dulur kontrol atuh. woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu kolot jeung nu ngora murang kali oge bisa Kontrol atuh. woi. Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua, komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Oh. Nih, pulau nih cing wae. Coba dong. Aku. Pulau cing wae nih. Geus teu naon dong, sengaja meureun. Sengaja kumaha Oni? Ieu cai ngayambeng. Kadeuleu ku tangkulakna. Main jebret wae kenceng. Keur buru-buru meureun dong. Buru-buru sih buru-buru. Ulah kitu carana tuh. Mentang-mentang jelma boga. Bih. Ari ieu karung jeung naon nih? Mulung aqua gelas dong. Nah gitu Oni, kunaon? Kamu urang keur gering dong, butuh jeung berobat. Puranya nih. Urang salah kusohib dia bisa ngabantuan maneh. Komo dina masalah materi mah. Mus. Lebay mana mah dong, bawa tak kelek. Mana mau Oni, urang keur sedih. Geus. Urang dibantuan maneh yang aku ayu. Kudu dong. Teu kudu. Bismillahirrahmanirrahim, sing aya milikna. Semangat. Deui urang neangan rupiah. Jurus teater di mana sih, Mang? Jurus urang menang di Kulon. Kulon mana? Wilayah mana, Bu? Oh, deui urang ngajarkeun urang teh. kayak orang diajarkeun pokona mah puasa 30 poe. Terus ari di puasana naon, Mang? Geus we pokona mah ka imah, lol urang. Oh, Hei, kaum Kismin. Keur Kismin teh jomblo nih saumur hirup. Bumbu racik. aya naon, Plet? Lamun ka dieu rek hina doang mah mendingan mangkat deh, teu manfaat. Wes. Kieu amat ya. Ieu biji Kismin. Nongkrong nih tegablek kopi-kopi acan. Yang ngopi, mah itu. Woi, kontrol atuh. Urang gede nya lo. Dasar balangsak. Teu nyahoeun eta jelema. Urang paling jago di Kampung Bareto oge. Mere 20.000 deh, dah. Geus bari lawan sarwana. Maklum, rasa manehna tinggi. Jadi teu ngarti cara ngahargaan jelema teh kos kumaha. Sugan teh eueuh sep jelema di Kampung Bareto kos itu. Siga jurik jajaden nya teu. Baik yuk, geus temut urang. Ayo buru. Geus bari pikiran, Mas. Nah nih.
Ting cenah beunat. Alhamdulillah dong, Alhamdulillah nih, mudah-mudahan Mahi yang mau umi maneh ka puskesmas nih. Alhamdulillah. Nuhun nah. Ngan omat ya nih, duitnya udah dibelikeun nyereng-nyereng. Bawa umi maneh ka puskesmas Aduh, nuhun nya sabaturan. Kalem dulur, siga kasaha wae. Parente mah saeuy ampeg, santuy. Ayeuna mana ka mana dong? Urang rek balik heula meureun nih. Hampurannya teu bisa maturan maneh ngajuali aqua. Oh, sakitu alhamdulillah sih nya. Heuh nya, nuhun nya nih. Heeh. Kadenya. Sorry ya, maaf sengaja. Dasar Ismin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama beraktivitas kurang kudu mencari doa. Dangder, tunggu aku Dangder. Assalamualaikum, Sep. Waalaikumsalam. Si Asep ke mana, Mbak? Si Asepna teh aya ka sawah. Oh, ke sawah. Nya ka sawah. Hanya turun tuh, Mbak. Nya. Mang Jambul, nges di mana? Mau libare nyawa besi kue. Kontrol tuh cuka. Kertas wajib. Kasaung yuk, naon dong kasaung. Kurang ya obrolin. Si Asep ya di saung ayeuna. Berangkat. Bener. Ayo. Naik. Oh, kos mau gas amat teh. Kudunean plastik kurut deui yang soalnya nu kamari teh cukup jeung berobat si Umi. Sabar nyami, Oni arek ikhtiar heula. Aduh, Dangder, kunaon mana jadi kieu? Usaha bebeja tuh, Kak Asep. Ya Allah, kamu aku rawat. Aku beri pupuk. Nyiram, siapa tuh ini ya Allah? Assalamualaikum Kang Asep. Arek masak mau Asep, gas ya. Waalaikumsalam. Mana yang mau orang sedikit, yang lucu aja. Itu baru aku, Mang Jambul, tugasnya ngehibur. Ayo naon sih dong, cina epi obrolan. Bagus sih, diuk. Penting ya, mau penting. Kieu Mang, Sep, si Oni, umina kegering, butuh biaya, ujung dibawa ke puskesmas. Innalillahi, kok orang teh nyawa sih dong? Sarua dong, urangnya teh nyaho. Kamari, urang ngapanggil si Oni. Kernaon coba Mang, Sep. Net, micen. Net, kenyiptakeun lagu dong. Jawabannya salah. Tuh menang hadiah urang. Sep. Kalau kakuis korang, iya mah bener keur serius. Kamari, urang ngapanggil si Oni. Kernaon coba? Keur mulung gelas plastik. Wah, nu bener dong. Make kuah. Piraku urang ngabodo. Kumaha lamun urang papatungan saayana. Kasohib mah lain ditempo gede leutikna. Tapi kumaha kepedulian urang kasohib ka anu kena musibahan. Bener dong. Setuju pisan, ayo. Nah, Sep,
Dung, ayeuna orang ngomong ka Pak Usroyo, sugana bisa ngabantu. Makin loba nu ngabantu, makin ringan oge beban si Oni. Kumaha tah, Dung Sep? Ayo. Ngacet. Gas. Mau deh gasna. Urang mau gas ka sawahnya, Sep. Pak Usro gas ya, Pak Usro gas, Pak Usro. Alhamdulillah halus kene. Lumayan yang di imah ya nyengertan cabe si Umi pasti atoheun ya. Tukang pulung. Agak dulu teh pelatih ha. Dunia akhirat. Jadi kena dangdut. Oni, kemana? Sama teh, kemana? Apa tuh waun ya? Tegondrong deui. Bodo amat ah. Nih, ulang hiji wae. Jangan berdengkong. Ampun. Hiji wae. Kat. Yes, ya. Biji ya. Yang tegablek ya. Ngopi ge eueuh kokeng. Can apaleun eta jelema. Wah. Teu nyahoan eta tang cuikna. Kanyaho urang di Kampung Bareto paling jagona ge. Mere 20.000 deui. Teu nyahoan eta jelema. Kanyaho urang meureun.